Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nadzoman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan maksudna ieu nadzoman ngemutan kanu lalian hapunten anu can terang abdi seja ngawartosan eling-eling para istri masing nyaahkeuna diri tutup aurat masing buni eta teh parentah Gusti katerangan tina Quran nutup aurat kawajiban pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsil auratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mah wios katinggal upami nganggo rangsukan saena sing serba lebar teu kengeng ngepaskeun badan eta parentah Pangeran ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutupanna sakahayang nganggo acuk meuni nyangsang istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk meuni nyeksi narik birahi lalaki teu saeutik para istri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup aurat henteu buni aya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan nutup aurat kapendekan lamun pareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah reka pangaosan sing hawa tos kana badan sing emut ka
kana ancaman jahannam teh tos ngantosan mun urang tos di maotan.